Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan kasugri pamiarsa, mitra kaum danguan mulia. Sampurasun wargi-wargi sadaya, waluya dongeng Sunda. Puji syukur orang sanggakeun ka Gusti Nu Maha Agung, Pangeran Numur Beng Alam anu maha musik melikeun urang sadaya nu hirup kumelendang di alam pawayangan. Rehna dina larasan ayeuna Kang Gilang tiasan pangandai kasugri pamiarsa nu mikaresep tur mikatresna kana pedaran acara dongeng anu kajomantarakeun di channel YouTube Gilang Kasnadi Channel. Oge anu kapidangkeun ti radio kamemet kasugri sadayana. Kang Gilang yang haturkeun nuhun ka para wargi sadayana anu parantos subscribe di channel YouTube Gilang Kasnadi Channel. Kang Gilang oge bade ngemutan anu teu acan diaktifkeun notifikasi atau napi tanda loncengna mangga diaktifkeun supados henteu kakantun cariyos anu salajengna. Tong hilap sabadang-dangukeun pedaran ieu dongeng, di like, di share, atau napi dibagikeun di medsos kasugri sadayana. Kasugri pamiarsa mitra kaum dangu anu mulya, dina larasan ayeuna Kang Gilang baris medar hiji cariyos anu naskahna ditulis ku Surya Pringga. Dupi cariyos anu baris dipedar ku Kang Gilang dina judul Peurah Ladang ka Peurih. Ladang ka Peurih. Peurah ladang ka Peurih, yasana Surya Pringga. Mudah-mudahan tiasa janten pangbeberah manah oge panglikur kalbu kanggo sadayana anu mikaresep tur mikatresna kana pedaran acara dongeng. Mangga urang sami-sami bandungan, urang sami-sami pedar hiji cariyos yasana Surya Pringga dina judul Peurah Ladang ka Peurih. Peurah Ladang ka Peurih. Kasugri pamiarsa acara geus lekasan kalayan dipapas pungkas ku doa. Saperelen acara kabeh tamu undangan ngawilujengkeun ka panganten nu anyar diakadan. Kadituna mah dituluykeun ku balakecrakan. Manjing mangsa pecat sawat gayaan geus ampir simpe. Para tatamu geus nungtut marulang ka asup rombongan besan ti Ciamis nu aya ukuriungan kulawarga inti di patengahan imah. Sedangkan dulur-dulur dari deket katambah panitia konsumsi mah masih kena sibuk ku urusan dapur. Mbah Somad jeung Makarsih mah teu tuluy ilu jeung rombongan. Ngahajak isu sote sabab dicaram ku Bang Asop. Pajar cenah salsewe heula ke mulang mah nyosorean bareng jeung manehna nu rek aya perlu kabeh Jawa nohonan kaperluan bisnisna. Ari rombongan mah diantirkeun ku supir nu biasa digawe di bengkelna. Di patengahan imah wangkongan kadenge aruplek naker. Kadang daria kadang diselang ku saleuseurian silih tempas jeung silih gonjak. Nya nu jadi sasaran mah taya lian ti panganten da geus kitu ilaharna. Ngaran panganten mah sok pada ngagonjak. Mardi jeung Irma kacida bungahna aya di satengahing kulawarga nu dareh deh tur balear budi. Teu pati lila leong pamustaqim ngoloyong muru ka dapur tayohna mah aya nu diteangan. Punten boys ka desa kedap.
Pokna semung harewas ka Bu Euis nuker pakupis mantuan peperen di rohangan dapur. Aya pikir naon, Pak? Tanyana bangun penasaran. Ayo kalebet, besan hoyongin pendak saurna teh. Tembalna bari tuluy ngoloyong ka jero deui. Mangga, Pak. Teu talangke Bu Euis oge nuturkeun ka jero rohangan. Nya ka jero rohangan tengah. Anjog kanu dituju ka sampak Bah Somad jeung Makarsih keur jongjon ngobrol jeung anak katut minantuna. Tak ieu Bu Euis, Pak. Guru Irma keneh. Masih mali ayeuna ge masih keneh dinas di SD. Pokna bari nu sasarengan sareng almarhum pun lanceuk. Malihan kapiraka oge nikah ka urang Bandung. Janten we di Bandung betah muhun. Oh, janten di kantun maot ibu teh. Muhun, tos aya kana 2 tahunna. Eleuh, baruk teuing. Syukur atuh ari gaduh niat pada rumah tangga deui mah. Mugi we sing dagampilkeun sagala rupina. Amin. Saya nama enggal-enggal we atuh Pak. Da Nyi Irma bade dibantun ka Ciamis. Me aya rencang di bumi. Tembal Bah Somad ditujukeun ka Pamustaqim. Kahoyong mah kitu ieu ge. Mudah-mudahan we Allah ngagampilkeun kana pamaksa dan abdi duaan. Amin. Keur jongjon aya di sajeroning wangkongan. Reg mobil minibus kelir hideung eureun di pekarangan imah. Teu pati lila panumpangna jerat juru tarurun aya kana 7 urangna. Nu saurang geus tengah tubuh sedengkeun nu genep deui mah para nonoman nu papak pantar. Kabeh marake koko jeung kopea. Ditempo tina rengkakna mah geus bisa dicirikeun yen nu datang teh saurang ajengan katut santrina. Nempo nu anyar datang nyeh mardi Bah Somad katut Pamustaqim sareuri. Sabab teu bireuk deui nu datang teh tayalian mama ajengan Muhtar ti pasantren nu aya di lembur Ciburial. Assalamualaikum. Pokna barang anjog ka lawang panto. Waalaikumsalam. 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 Kompak nu aya di jero rohangan arembalan. Mangga linggih Kang Ajengan. Mangga. Pamustaqim hegat mapag ka teras imah. Hatur nuhun. Damang Kang. Ceuk nu anyar datang bari ngajak sasalaman. Alhamdulillah. Pamustaqim bangun nu ajri. Gapat arema tangan bari tuluy silih rangkul geus kitu mah bus wen 2 anteh ka jero dituturkeun ku para santrina. Manawi teh bade ngiring sareng rombongan ajengan. Ceuk Bah Somad ngabagiakeun. Nu mawi seueur pisan halangan Kang. Bari sasalaman tuluy silih rangkul. Alhamdulillah tuh. Ning kenal sareng Kang Ajengan. Pamustaqim neuteup heran ka Bah Somad. Can kaburu Bah Somad nembal ajengan Muhtar geus nem pasti heula. Ih, ieu teh senior urang di pasantren baheula. Mung Kang Omad mukim, Kang Mustaqim nombe ngalih ka dinya harita teh. Nya. Kang Omad mukim, Kang Mustaqim nombe ngalih ka dinya harita teh. Subhanallah, baruk abdi bebesanan teh sareng wargi keneh geuning. Alhamdulillah, abdi keneh terang ieu teh. Tah kitu Rusia Allah mah teh sangki sakalian hajat teh bari reunian deui. Ceuk ajengan Muhtar bari gumujeng. Atuh kontan nu sejen ge miluan. Kumaha damang ajengan? Tanya Bah Somad ke ajengan Muhtar. Alhamdulillah Kang Omad. Sabang sulna. Alhamdulillah. Hapunten. Kamari kawartosan teh ukur telepon. Bade ka pasantren teh teh kabujang. Jalaran waktosna samporet pisan. Teh sawios akang, teh sawios. Ece. Kumaha damang? Ajengan Muhtar ngareret ka Makarsih. Damang Kang Ajengan. Cek ajengan teh ngiring nih.
nuju repot maklum nuju penampian santri enggal di pondok teh. Muhun duh, alhamdulillah atuh ngerasakeun angkat. Muhun awahing kusono margi nungulemna ti dua belah pihak ieu teh. Sawios aya pun adi sareng pun bojo nu ngalereskeun basantren mah da. Oh syukur atuh. Ret ajengan Muhtar Kamardi nyeh imu tuluy kebat nyampeurkeun. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Mama ajengan tuluy ngarangkul Mardi. Sing runtut raut sauyunan kasep. Sakinah mawadah warohmah. Amin. Hatur nuhun mama. Tembal Mardi bari munjungan. Geus kitu mah para santri nu genepan sangsong milu sasalaman. Ngawilujengkeun ka Mardi nu tas dirapalan. Teh tayalian ti sawareh jajaran pangurus. Jadi geus teu bireuk deui ka Mardi. Ieu teh aya ku teu sangki kawit namah pangresa. Almarhum Ajam teh santri abdi, ceuk mama ajengan ditujukeun ka Pa Mustaqim. Tasakur binik mah geuning, tuang putra teh kiwari ngajodoh deui ka santri abdi deui. Muhun ka Mardi maksad teh. Abi ge nembe terang ayeuna-ayeuna baruk Mardi sareng almarhum teh sosobatan. Janten carita nama hari pangpayuna wanoh mah sareng Jang Mardi cenah pun anak teh. Mung can kabujeng Jang Mardi ngedalkeun cintana. Muhun nembak teh saur istilah murang kali alam kiwari mah. Almarhum teh ngahit bati payun, kitu singet nama. Ceuk Pa Mustaqim bari imut. Oh janten kitu. Numawi jodoh pati bagja cilaka mah tos digaratkeun ku mantena. Kari-kari urang nu bisa tumarima kana sagala rupi papasten. Sumuhun leres Kang, leres. Tembal Pa Mustaqim. Geus kitu mah obrolan dituluykeun aruplekna keur nepi ka teu karasa panon poe geus tunggang gunung. Kadenge hawar-hawar ti masjid sora nu azan asar. Kabeh lalaki mah muru berjamaah ka masjid sedengkeun di jero rohangan mah Karima Karsih, Bu Euis jeung Irma. Saperelena salat asar ajengan Muhtar mah pamit di heula kana boga imah. Atuh teu pati lila hol Bang Asop rek neang Mbah Somad. Nya atuh Mbah Somad katut Mekarsih ge sarua milu pamitan. Abdi bade permios Bapak. Rupina ke urang pendak diri na waktos jajab si Nyai ka Ciamis. Ceuk Mbah Somad nyolongkrong sasalaman ka Pa Mustaqim. Siang kene atuh enggal-enggal teuing. Pa Mustaqim barigap nampanan anu ngajak sasalaman. Awatos itu si abang tos nyamper. Ceuk Mbah Somad. Muhun ongkoh di bumi kandang wargi ngarantosan ieu teh Pak. Ceuk Mekarsih pipilueun. Nya wilujeng we ari kitu mah nya. Pak oge mah. Hapunten yeuh, abdi teu tiasa ngemakeun jalaran di dieu mah. Mung sakieu buktosna teu tiasa ngutamikeun. Cekap. Kedah kumaha atuh Pak? Tembal Mekarsih. Sing hati-hati we di jalan Pak. Muhun mangga. Tembal Mbah Somad. Tuluy nu duaan cirih rangkul atuh teu talangke Mekarsih ge nyolongkrong sasalaman. Ret kanu duaan koloyong Mekarsih nyampeurkeun. Nyai, mati payunnya gelis. Ceuk Mekarsih bari ngarangkul minantuna. Enggal-enggalan teuing atuh mah. Saya nama ngawangi we heula atuh di dieu. Ih, hawatos Nyai, itu wawargian ngaratosan di bumi. Muhun, hati-hati atuh we nya. Pidoana gelis, ceuk Mekarsih bari ngusap embun-embunan minantuna. Di mati heula nya. Kade mun geus rek ka ditu ngabejaan heula nya, ka emak masa sadiaan. Mangga mah, tembal Mardi.
Geus kitu manu duaan keluar ti imah tuluy muru karena mobil. Nitip mas sareng bapaknya bang, hapunten ye ngarepotkeun. Ceuk Mardi ka Bang Asop. Nyakeun we. Ieu ge pedawe abang sakalian rek lewat ka Ciamis ieu teh. Mohon atur nuhun bang, sami-sami di. Tembal Bang Asop singget. Sagala rupa pamahanan pamustaqim geus diasupkeun kana bagasi. Teu kudu ngadaguan lila geuleung mobil indit ninggalkeun pakarangan imah. Dianteur ku paneuteub Mardi Irma katut pamustaqim nepi ka ngilasna kaluar komplek. Gerareureir karunya tuh si Aa bisi geus tunduheun. Ceuk pamustaqim di bangun surti bari ngoloyong ka lebah kamarna. Mohon Pak, tembal Irma bari imut. Hayu pokna kanu jadi salakina. Mangga Neng. Tembal Mardi sumanget. Teta langke gancang Mardi ngadorong kursi roda namuru ka kamar Irma. Anjog ka lebah lawang Mardi rada asa-asa. Hatena satengah teu percaya yen kiwari manehna geus mihukum Irma, bebene hatena. Reket panto dibuka lalaunan bray ka tempo jolorahangan kamar nu rapih tur pika betaheun. Make cat interior kelir kayas, kasambung ku hordeng katur spray dina kelir anu sanada. Pernak-pernik tinggarantung gambar boneka Hello Kitty aya. Seungit rohangan yang buang khas kamar wanoja. Geuleung kursi roda didorong deui reg gigireun dipan. Bade ngalih Neng? Tanya Mardi ke pamajikanana. Mohon tembal Irma semua asa-asa. Mardi kaciri rada caga cege bangun samar pola. Lain teu kaduga mangku Irma, tapi Mardi masih kene asa-asa bangun can biasa. Nyasot teh Mardi kungsi ngalaman oleng panganten. Tapi nu karasa ku maneh nama Irma mah beda jeung Ranti. Ali Ranti mah ti samemeh kawin geges mindeng ka tempo teu make tiwung. Tapi Irma mah estu can sakali-kali acan nempo buukna sanajan salambar. Irma mah hiji wanoja nu ngaraksa ngariksa kana kehormatan dirina. Kari-kari ayeuna manehna paduduaan di jero rohangan kamar. Pamikiranana asa tagiwur teu parugu. Nya kitu deui Irma ka Sugri. Saumur nyunyuhun hulu karek ayeuna cicing jeung lalaki sejen salian bapana di hiji rohangan. Aya sieun, aya reuas, aya era campur aduk jadi hiji. Regeyang Irma dipayang ku Mardi gek. Didiukeun sisi dipan, tuluy Mardi merenkeun kursi roda ka sisi rohangan. Gek tuluy diuk gigireun Irma, sajongjongan taya nu nyarita. Estu dua anana masih kareungkang sabab can biasa. Mardi jeung Irma disibukeun ku sawangan sewang-sewangan. Giler dua nana ngagilerkeun paneteupna prok padu teuteub. Ter prok padu teuteub ter hate dua nana ngadadak ratug tutunggulan. Luk Irma tungkul bangun nu era. Geus aya kana 5 menitna saorang oge can aya nu nyarita. Lila-lila ragamang Mardi ngawanikeun karep nyekel panangan nu geulis. Irma pasrah teu usik saeutik-eutik acan. Nu aya ukur mencrong kana ramo Mardi nu beuki lila beuki deukeut jeung leungeunna.
Dampa leungeun Mardi geus antal kana tonggong leungeun Irma. Lap Irma satengah paklap ngarasakeun nikmatna munggaran paadu kulit jeung Mardi bebereuh hate nu kiwari geus jadi salakina. Aduh kasugri pamirsa. Kade pikiranna tong ngabayangkeun ka mana karepnya. Geus ieu mah carita we dongeng ieu mah nya. Aduh. Sok paur abdi mah sok paur ngadak-ngadak di parariman we ya komputer boh HP boh YouTube na teh. Ujug-ujug ngajak we ka indung budak teh hayu mah cenah. Kadenya ya Bogor dongeng duh. Komo kudu lalengah keneh mulo diturutan Teu kenging anu lalengah keneh mah nu teu acan rumah tangga mah. Nu geus rumah tangga mah gua ya bebas. Lamun tadi pegat kieu geus beuki panas ya adegan teh ya. Aduh, mun tadi heureukeun bahaya ya. Segeri pamirsa bangga. Urang teraskeun Lalaunan Mardi ngangkatkeun leungeun Irma celengok dicium bari semu peureum ngarasakeun limitna kulit panangan nu geulis nu kiwari geus halal keur manehna. Hate Irma ting sariak ting seredet pati ratug tutunggulan. Neng, sora Mardi halon. Kah, tembal Irma sarua halon. Urang dua antos ngahiji dina tali laki rabi, dina tali batin laki rabi. Aki wari janten imam neng. Turut AA dina kasayan, tapi omat. Emutan AA mun parang nincak jalan sasar. Ceuk Mardi bari netep geugeut ka pameunteun nu jadi pamajikanana. Insya Allah urang sami silih emutan sareng silih lengkepan. Ponnya kitu deui abdi ge moal leupastina kakirangan. Bina abdi kana jalan anu dubi karido ku mantenna Tembal Irma bangun pinuh ku rasa hormat. Kulan gelis upami urang lagi di Ciamis badai sabumi sareng sepuh tanya Irma. Neng hoyongna kumaha? Mardi Malik nanya bari netep geget kanu jadi pamajikanana jiga nu hayang neuleuman isi hatena. Abdi mah ngiringan kumaha saena. Nuhun gelis. Nu tangtos mah moal. Sajabi tinggal didik kadewasaan urang den anggoning rumah tangga. Urang ngajagi hubungan sareng sepuh. Mari kita sekarang buka pangku ku AA dina rumah tanggi nu tipayun. Namina sabumi sareng sepuh masuk angger aya kacanggungan. Teras neuleuman pangalaman AA sareng pangalaman rencangan AA nu tosa rumah tanggi. Sadayana ngagaduhan kasimpulan nu ampir sami. Yen sakumaha bageur tur getena sepuh urang. Lamik kulami plasorok pasentrok masuk aya pagedug paham sareng sajabina. Nu dihariwangkeun ku AA sok sieun hubungan urang sareng sepuh janten awon. Sedengkeun ridho Allah aya dina ridho sepuh. Bebendon Allah nya dina bebendon sepuh. Bawi rawas AA urang misah wae. Urang sami diajar ngawangun rumah tangga duaan. Tembal Mardi bangun nu wijaksana. Mohon abdi saja tumut karena segala rupi kaputusan AA. Sumuhun, hatur nuhun gelis. Ceuk Mardi bari angger ngebeul panangan Irma nu karasa calobrek awahing ku gempeur. Urang bade ngontrak sanes. Mardi gideg. Tos gaduh bumi. Mardi ungeuk tandaning ngabenerkeun. Salaresna mati bedi tumula sate acan AA terang yang neng dikantun ku ajam. AA turas taros ngeunaan bumi pesereun. Margi emutan AA kedah gaduh bumi sate acan rumah tanggi. AA kenging tempat nu cocok pisan dicaketin bengkel malah sih jalan deui. Bumi tilas mungka etang masih keneh wawag tur ageng sakitu mah. Munga ate acan kenging kasepakatan sareng nu bade ngicalna. Pas kamari neng nyuhun ke detik ku AA
ngajantenkeun eta bumi. Malah ayeuna getos lunas nganggo artos tabungan. Tah, ku hal kasebat hapunten bilih ate tiasa teras ngalandongan neng. Urang kakempel di wae sareng sasarangan sareng Tembal Mardi bari rada panjang lebar. Sawios hatur nuhun kana segala rupi perjuangan kanggo abdi. Cek Irma bangun bina nu bungah naker. Lalaunan Mardi ngalingkarkeun leungeunna kana cangkeng Irma. Tuluy lalautnan awakna dideukeutkeun. Irma malik ngarangkul bangun geget. Geus kitu mah duanana nyacapkeun rasa kacinta. Peuting harita peuting munggaran Mardi ngalaksanakeun kawajibanana. Geus kitu mah tuluy we ieu adegan teh disensor ka sugri pamiarsa. Kumargi ieu mah khusus 17 tahun kagigir. Tong hayang di jelaskeun atuh perkara kewajiban kumaha mah. Pokona kewajiban jadi salaki ke pamajikan gitu nya. Jeung pamajikan kewajiban dari pamajikan ka salaki kitu we ieu mah. Montong hayang di jalan trekeun bisi engkekeun aku undang-undang ITE gitu. Duh, palalaur keur monetisasi meni seret abdi teh. Ketekeun pisan ku undang-undang ITE jeung pornografi wah geus power. Jadi moal dijalentrekeun, moal dicaritakeun kumaha carana ngalaksanakeun kewajiban duana. Aduh, apunten ya. Mangga urang teraskeun ka sugri pamirsa. Kasugri pamirsa ukur 2 poe Mardi jeung Irma di Bandung ninggang dina mangsaan Gusti tangtukeun nu duaan niat sejak pindah ka Ciamis. 2 mobil geus saya gahreupeun imah keur mawa panganten jeung kanca mitra pangjajab samemeh indit. Katempo di patengahan imah pamustaqim keur cumarita kanu duaan. Irma oge Mardi anak bapak. Hidup duaan kewarik geus nyebrang ti alam lalagasan ke alam rimitan. Ngandung harti hirup teh teu bisa mawa karep sorangan. Aya naon, aya kumaha omat sing hasil musyawarah duaan. Hidup duaan ibarat hiji waruga anu silih ngarasakeun dina ngambah pait manisna kahirupan. Segala rupa tindak tanduk, tingkah tur paripolah omat sing ngagambarkeun kadewasaan diri. Sabab manusia mah hirup teh diatur ku paeh diukur. Nya maksud teh hirup diatur paeh diukur. Pek sing bisa silih PHP-keun tur silih ampihan dina kahirupan. Sing bisa silih tutupan dina kakurangan. Silih elingan dina kasalahan. Omat ulah pahilir-hilirnya mandi ulah pagirang-girang tampian. Anggur sing runtut raut sauyunan sarendek saigel. Sabobot sapihanean kacai jadi saleuwi kadara jadi salebak. Ayeuna poe ieu Irma hidup sasat narek pindah ke tempat nu can pernah kasabah samemehna. Poe ieu poe pamungkas hidup babarengan jeung jadi kolot. Tapi ulah hariwang ulah haringhang da aya salaki hidup nu bakal marengan. Weungit ditos katampi Pepeueuh sing bisa mihabekeun diri di mana wae anjeun cicing. Sing hormati lawat kanu jadi salaki. Turut parentahna nu dianggap bener numutkeun aturan agama jeung dari agama. Jaga riksa ngaran jeung kahormatanana. Sebab surga anjeun teh aya dina diri nu jadi salaki Irma. disangki serat katresnan Terhidap anak King Mardi po ieu detik ieu jam ieu Bapak masrahkeun sapuratina anak Bapak kahidap. Lahir batin dunia akhirat geus jadi tanggung jawab hidup. lepat dugaan Baik didik jeung riksa pamajikan hidup jeung anak hidup. Isukan ku ilmu-ilmu katauhidan. Ngarah teh sasar dina anggone ngambah hirup jeung kehirupan di dunia kasep.
seret salira dina jajaran kelima hajarkeun babakti ka pangeran anu murbeng alam ku cara ibadah ka anjeunna ngarah bisa kapetik hasilna kala buahna di alam kalanggengan anak ing bral miang cung lumaku geura susul jatining hirup geura hontal segala cita-cita disapuk sareng aturan sukses teka badan mugi hidup duaan salawasna ajeuna kawaluyaan turki nancar kawilujengan ceuk pamustaqim negrakeun rasa dedeukna kanu jadi anak jeung minantuna bari dibaur kunyak celakna cimata sasangan kenanaon mangga pak abdi saja nampik kana non rupi hal kadeudeuk oge amanah ti bapa abdi ngestokeun pisan kana sadaya pamundut ti salira dedel doa ti bapa mugi abdi tiasa teguh pengkuh tatag perceka dina nampi ieu amanah dugi ka teu unggut kalinduan ti gedag keanginan tembal mardi daria amin kasep kapalai geus puguh kitu mah bring sararea arindit rek ngajugjug ka dayeuh galuh tempat ngancik panyicingan Banjar Karang Pamidangan nu maneuh di wewengkon Ciamis duka kumaha majar urang wilayah teka catur di jalana kasugri mangsa palolohor rombongan geus anjog ka tempat anu dituju acara panempian digelar di Imah Anyar Mardin aya di lembur Celoa nu teu pati jauh ti bengkel tempat usahana teu kungsi loba acara ngan ukur acara syukuran jeung seren tampi saperluna mangsa pabuburit rombongan besan geus marulang deui najan melang dumeh kudu paanggang tapi pamustaqim teu bisa majar kumaha manehna iwal kudu ikhlas tumarima apa jauh jeung nu jadi anak sabab geus warisna kitu ngaran-ngaran boga anak awewe mah kudu siap ditinggalkeun mun parang rumah tangga dibawa ku salakina poe harita poe Mardi munggaran jeung Irma ngamimitian hirup duaan ka Sugri poe eta oge maranehna mitembeyan ngawangun rumah tanggana sapoe-sapoe kahirupan di sorang kuduaan ngambah sagara rumah tangga dina luhureun parahu kabagjaan bari dipapaesan ku silih simbeuh ku kadeudeuh silih tempas ku kanyaah dina sela-sela kasibukanana Mardi teu waleh ngalongokan ka Irma nu cicing di imah saminggu sakali Irma sok diajak ulin ngarah ka baberah teu suntuk teuing di jero imah bubuhan geus ninggang kana ciri jeung nasib kaayaan bengkel jeung tokona keciri beuki rame dina umur genep bulan rumah tangga bengkel dipindahkeun ka imahna nu kabeneran sisi jalan hampir 50% rohangan imahna dipinuhan ku barang-barang jualeun ku ayana kitu beban pausahaan jadi ngurangan sebab teu kudu mayar uang sewa toko nya ku Mardi dialokasikeun kana mobil sabab geus dianggap perlu nu dibeli lain mobil weuteuh tapi mobil urut nu masih layak pake tapi sakitu ge Mardi geus leuwih ti syukur Sataun ngangkleung Mardi tatabungan titis tulis ti ajali gurat kersati nu maha kawasa ti harita beja geus biaya geus ngumpul keur waragat tatamba
Tekagok Irma ditambaan ke luar negeri ke pelayanan medis nu leuwih alus. Pek teh nya umur 3 bulan teh geus kaciri hasilna. Ku perhatian anu pinuh ti Mardi ngadukung ku terapi anu rutin, engkeut Irma geus bisa diajar ngalengkah. Satahun teh harita Mardi jeung Irma dipercaya kuno kawasa ngabogaan katurunan. Irma positif hamil dina umur pernikahan 2 tahun setengah. Datang mangsa bulan alaeun jabang bayi gumelar ke alam dunya. Budakna lalaki rupana nyeples ngalak ka bapana. Lain ngalak ka Kang Gilang gitu. Nu kasep mah da abdi teh aya deui euy. Nya Kang Surya ge masih di bawah abdi teh ka kasepanna mah. Ampun ya. Mana teh serius da aya dongeng deui. Kurang teraskeun geus Sugri. Sagedengeun teh eta ka Sugri pamiarsa. Mardi meberkeun jangjang usahana Mardi muka cabang toko spare part di sababaraha tempat. Ninggang 5 tahun umur budakna Mardi dikersakeun bisa endit ka tanah suci ngalakonan ibadah haji. Di dieu kakara katara atra geuning ladang peurih dicoba jeung didoja kuno kawasa salila-lila teh kiwari geus jadi peurah. Bubuhan geus boga dadasar ilmu agama anu kuat. Sanajan Mardi dikersakeun berat beunghar teu ieu adigung gede hulu. Angguran teu weleh DP-DP handap asor someah tu ramah tamah. Ngahargaan ka sasama, hormat ka suluhureun tur mikanyaah ka sahandapeun. Kitu gambaran kahirupan Mardi ayeuna. Nu mantak Mardi mah katurut ku balarea, sok mindeng dipikolot dina sagala urusan. Sagala omongan anak teu boleh dipercaya boh ku kolot boh ku budak sumawonten ku papak pantar. Matak payus pisan mun lalakon Mardi ninggang kana paribahasa peurah ladang kapeurih. Kasugri pamiarsa kacaturkeun hiji tempat. Alhamdulillah, ilham tos rapi situdina. Kalayan teu nguciwakeun kanu masihan beasiswana. Cek saurang lalaki tengah tuwuh nu tas neang anakna di salah sahiji bandara nu kakoncara di ieu nagri. Alhamdulillah abi, kin mah urang ngayakeun syukuran alit-alitan mah. Margi tiasa lulus di perguruan luhur Timur Tengah anu mahasiswana ampir ti unggal nagara. Kok mau bari kenging hasil anu kaetang saya teh marupikeun anugerah ti Allah nu kacida ageungna. Tempas pamajikan anak nu make pakaian syar'i lengkep jeung niqobna. Insyaallah Umi. Abi, ilham gaduh tanda panon kanggo abi. Cek anak nu disebut Ilham bari nyodorkeun kado nu ditalian ku pita kelir beureum. Naon tah? Cek bapana bari nampanan kado. Buku. Muhun bi. Ieu teh buku kisah perjalanan hidup abi nu sering ku abi didongengkeun waktu Ilham nuju di SMA. Ku Ilham teh dirangkum we janten novel Sunda. Ilham tos kerja sama sareng penerbit. Bukuna tos terbit 5 sasi kepengker. Alhamdulillah terbitan munggaran tos pajeng seueur bi. Tembal anakna panjang lebar. Alhamdulillah. Ilham. Bapana ku mecerek bangun reueus. Umi ge gaduh tanda panon kanggo abi. Eueuh, naon deui tah? Cek salakina bangun penasaran. Mangga. Cek pamajikanana bari nyodorkeun kotak kaca nu dipapaes ku pita jeung kakembangan. Ieu mah busi motor. Muhun. Abi emut keneh teh kana busi eta? Nu ditanya ukur gideug. Cik munggaran pendak orang di mana? Lang salakina mikir panjang. Masya Allah Umi. Janten ieu busi motor teh wasa Umi mogok teh masih disimpen. Nu ditanya unggeuk. Wah Umi
Emang so sweet Umi mah. Duh. Cek salakina bangun nu kagum. Sing horeng si mana horeng ieu teh Mardi jeung kulawargana nu kiwari hirup bagja dina kawaluyaan. Ari kanggo dede mana Umi? Ilham? Cek saurang budak awewe nu kira-kira umur 15 tahunan. Ilham jeung indungna silih reret. Yeuh kanggo dede Aisyah mati abi kadona yeuh. Cek Mardi bari nyodorkeun kunci Inggris tina dashboard mobil. Ih, abi ih, tika sebeleun pisannya. Ker sararea seuri saruka bungah kagugu ku kalakuan si bungsu nu hayang dibere kado. Jauh di tempat sejen seorang pemuda make kaos tahanan keradu hareupan jeung seorang polisi dina meja interogasi. Nama kamu siapa? Hendrik Pak. Hendrik apa? Yang jelas dong. Yang jelas. Polisi nyentak. Hendrik Sastra Wijaya. Tembalna semu urup up. Nama ayah kamu siapa? Sastra Pak, Sastra Wijaya. Tah kasugri pamiarsa eta potongan carios teh ke urang baris pedar. Dina carios peurah ladang kapeurih bagian kadua. Hartosna peurah ladang kapeurih bagian kahiji tos tamat dugi ka dieu. Mung sapertos hiji katerangan simkuring anu di PM-ut nyaeta kasauran Pak Merdeka Pernemana salah seorang penulis anu tos sohor anjeunna. Sababaraha kali anjeunna nyebatkeun yen moal aya carios anu bener-bener tamat di mana kahirupan masih terus lumangsung. Urang cekapkeun dugi ka dieu urang anggap tamat wae heula panginten, urang anggap rengseh heula carios peurah ladang kapeurih. Insyaallah kapayuna manawi aya waktos, manawi aya milik rezeki, urang sami-sami ngadoa supados urang dipanjangkeun yuswa tiasa tepang dangu deui. Medar dongeng peurah ladang kapeurih bagian kedua. Atuh mudah-mudahan Kang Surya Pringga oge masih mercantenkeun ka simkuring kangge medar karya-karyana. Hatur nuhun. Nuhunkeun ditawakuf anu saageng-agengna buku bilih aya cariosan anu kirang genah undak usuk basa nu teu merenah mungguhing sipating jalmi salawasna tara leupas tina sifat salah. Kang Gilang atas nami juru dongeng anu medari carios ngahaturkeun dihapunten sakali deui hatur nuhun ka Kang Surya Pringga sareng ka sadaya kasugri pamiarsa nu tos malaranco satia tur satuhu ngantos-ngantos tur nganti-nganti pedaran ieu carios. Mangga wilujeng kantun billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barmios.